Sahanya atuh eta teh Uya, cek Nyi Ipah kurang kerung. Duka tuh emak, nanging sorana mah asa apal. Kang Japra teu milu nyarita, uragi cengkat tina diukna, pejengkang ngadeukeutan jandela. Tungtung hordeng disingkapkeun saeutik, katembong Kang Japra kacida ngagebegna, bari gancang nutupkeun deui hordeng. Anu saterusna gura-giru nyamperkeun deui ka patengahan. Saha Kang? Cek Nyi Ipah penasaran. Waduh, bahaya Nyai. Si Jarot jeung balad-baladna ngajorag. Cek Kang Japra teu bisa nyumputkeun ka sieuna. Aduh, kumaha atuh Kang, kumaha? Cek Nyi Ipah hariweus-weus. Gancang nyumput Nyai, Uya. Kabur jalan tukang buru. Cek Kang Japra marentah anak jeung ka pamajikanana. Ari Jang Surya dititah nyumput teh kalah kalam we nginum cikopi anu kari saeutik deui. Hari maneh Uya, hayu buru urang nyumput. Cek Nyi Ipah kawas anu jengkel ku pamolah anakna. Hehe, tenang emak oge bapak, sing percanten ka abdi. Rek tenang kumaha, itu balad si Jarot oge aya kana 5 urangna, bari jeung marawa pakarang. Cek Kang Japra rada nyereng. Bodo kaluar si setan. Si diduruk imahna ku aing. Kadenge sora si Jarot siga anu geus bea kasabaran. Kuniang Jang Surya cengkat, brai mukakeun panto, kalayan antare ngalengkahkeun sukuna kaburuan. Uya, aduh akang kumaha atuh si Uya? Cek Nyi Ipah rawah riwih. Budak anu keur di papangku jadi kahudangkeun tina sarena. Kang Japra teu bisa kukumaha, ukur bisa nempokeun Jang Surya bari nyekelan leungeun pamajikanana. Aya kabaryogian naon nya akang-akang? Cek Jang Surya semu nyerengeh. Hade sia, boga kawani oge geuning sia teh oi. Aing ka dieu rek nyabut nyawa sia kehen. Cek si Jarot susumar. Tah bulu kalek anak buah akang pangnyabutkeun mah maneh geus paranjang kitu Kang. Cek Jang Surya, kituna teh bari nunjuk ka salah saurang anak buah si Jarot anu bajuna eueuh leungeunan. Urang ajar, bodaran oi. Cek si Jarot beuki ngababala amarahna. Jeleng, 2 urang anak buah si Jarot langsung naraja ngaheumbatkeun gobangna sewang-sewangan. Lir anu hayang nyacag awak Jang Surya, seseukeut gobang anu saurang ngaheumbat rek ngalabeheung, ari anu hiji deui nyurubuk rek niruk dada. Tapi lain oge Jang Surya anu kiwari geus nyangking bekal ti karuhuna, ari kudu kateter kitu wae mah. Les, teuing kumaha gerakanana. Jang Surya ujug-ujug geus eueuh tina panempo 2 lawanna. Jebrod! Tekan nyahawan leungeun Jang Surya anu tetela geus aya tukangan anak buahna si Jarot ngetig punduk 2 lawanna. Wah! Meh barang 2 anak buah si Jarot pating garawak, bangetna nyaluksur kana taneuh garing. Golepak, les, 2nana kapiuhan. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru. Si Jarot anu kakara harita nyaksian ajen wewesen Jang Surya pohara ngagebegna. Sabab samemeh mah karek disentak saeutik oge Jang Surya teh geus murungkut. Atosannya Kang, cek Jang Surya ngalonyeng. Teu nemal banget si Jarot beuki kekerot. Gancang mere isyarat ka 3 anak buahna. Sangkan babarengan ngahurup Jang Surya. Teu talangke gancang 3 urang anak buah si Jarot narajang ka Jang Surya. Pating borelakna gobang anu paranjang, matak paur pikeun anu narempona. Awas! Kade Jang kade! Awas tah tukangeun Jang! Kitu pating gorawokna warga anu teu kanyahoan geus ngagimbung ngurilingan buruan imah. Mang paurkeun sieun awak Jang Surya kabeunangan ku seseukeut gobang lawana. Nyi Ipah ngan saukur pepurungkutan bari teu eureun-eureun nyebut ngaran anakna. Jang Surya babalit cetan nyingkahan panarajang lawan. Si Jarot siga anu geus teu sabar gancang milu makalangan ngahurup Jang Surya. Nempok kitu 2 urang warga anu boga kawani gancang mantuan Jang Surya ngagara jeleng milu makalangan. Siot! 2 urang warga nyabatkeun badogna ngalat tonggong si Jarot anu keur nukangan. Plak!
bedog ngarampul awak si Jarot teu raku pakarang. Si Jarot langsung malikeun awakna. Siap, jeberot, jeberot. Dampal suku si Jarot nanggal pisan dina dadana dua warga. Dua urang warga anu rek mantuan Jang Surya ngajarengkang sarta pating gedebut ningang lemah. Si Jarot anu geus ngababela amarahna langsung ngahembatkeun gobang narek megatkeun beheung warga anu bela ka Jang Surya. Tapi samemeh gobangna antel kana inceran, ujug-ujug terang aya bedog anu nakis gobangna si Jarot. Si Jarot ngagabeg gancang mundur sababaraha lengkah. Gedeng sia Japra, rek naon pipiluan kana urusan aing, hayang modarnya sia teh. Ceuk si Jarot neuteub seukeut ka Kang Japra anu geus ngabedega di hareupeunana. Dua warga anu kabeunangan ku jejekan si Jarot langsung pada ngagalusur ku warga anu sejena. Geus nempo kitu mah eueuh deui warga anu wani asup ka pakalangan. Modar sia Japra. Hiat! Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru bareng jeung nyorawokna si Jarot langsung nyabatkeun gobangna rek megatkeun beheung Kang Japra. Tapi Kang Japra ge siga anu geus bisa maca gerakan lawan, sakilat ngelaukeun sirahna. Plos! Gobang si Jarot nyamos ngahakan angin. Dina kaayaan si Jarot anu keur kurang kasaimbangan, wuk! Kang Japra ngasupkeun jejekan kana iga burung lawan. Hiuk geduk! Dampal suku Kang Japra anu jebrag nanggal pisan kana iga burung si Jarot. Si Jarot ngaheungeu bari rada moyongkod nyekelan iga burungna. Teu mere loba kasempetan gerak, langsung Kang Japra ngagajeleng bari nyabatkeun bedogna rek narok sirah si Jarot. Terang dua pakarang diadu sabab si Jarot nakis bedog Kang Japra ku gobangna. Bareng jeung eta teu kanyahoan gerakanana. Ujug-ujug das tur si Jarot nyayang dina dadana Kang Japra. Kang Japra ngajengkang bluk awakna ningang lemah, bedogna ngaceleng tina cekelanana. Akang! Nyi Ipah teterjalan hayang leupas tina cekelan warga anu ti tadi nyarekelan dirina. Si Jarot kurang kerung bari nalak-nalak banget Nyi Ipah. Ieu teh salaki sia nya. Atuh salah kawin jeung si Japra mah. Yeuh bisi teu nyaho mah. Si Japra teh baheula mah anak buah aing deuleu. Baheula aing jeung si Japra geus nyabut nyawa salaki sia anu ngaran si Udi. Ceuk si Jarot nu nunjuk Kang Japra anu keur pupuringisan. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, Nyi Ipah jeung warga anu ngadenge kekecapan si Jarot kacida ngagarebegna. Nyi Ipah sakedapan mah ngan saukur ngahuleng Kang Japra anu asal namah di Pikamelang bisi cilaka. Jadi malik didoakeun sina binasa. Hate Nyi Ipah ngagedur ku amarah asa dibohongan anu sakitu lilana. Dina pating balicetna nyingkahan panarajang tilu lawan. Jang Surya oge ngadengeun kana kekecapan si Jarot. Amarahna langsung ngagedur sanggeus nyaho saha sabenerna anu geus maragatkeun nyawa bapana. Jang Surya anu ti tadi ngan saukur nyingkahan panarajang lawan langsung ngasupkeun teungeulan kana tilu dada lawanna. Jebrot, jebrot, jebrot. Mae bareng tilu lawanna pating garawak disusul ku awakna anu ngaraceleng aya kana 3 meterna. Buk! Tilu anak buah si Jarot pating kedebut ningang lemah anu saterusna pepelengkingan sarta teu barisaeun harudang deui. Si Jarot pohara ngagabegna mangsa tilu anak buahna anu geus kasoran, tapi di hareupeunana keur aya hanca anu can rengse. Gajeleng si Jarot ngagajeleng bari ngahembatkeun gobangna kana awak Kang Japra. Jang Surya bata nulungan mah kalah ngantep, hatena geus kaduruk ku amarah. Dina gayaan kitu ujug-ujug brem brem seberut angkot Jang Surya ngabalesat nubruk awak si Jarot anu geus sagecelek-gecelekeun rek nyacagkeun gobangna. Wah! Si Jarot ngagoak tarik pisan
awakna ngaceleng kapangpengkeun aya kana 10 meterna. Kalayang, kalayang, berak! Awak si Jarot ninggang mobil Kijang kelir hideung anu diparkir di jalan di hareupeun buruan. Kap mobil anu katinggang awak si Jarot kentob tur paburantak. Si Jarot ngalempreh ka piuhan. Ari angkot Jang Surya canggeusna nubruk si Jarot teh langsung ngadengdekeun awakna panto hareupna anu muka sarta langsung nyabet awak Kang Japra anu keur nangkarak bengkang. Awak Kang Japra langsung asup kana jero angkot. Jepret, jepret. Kunci-kunci panto angkot ngaronci ku sorangan. Nyaksian kajadian kitu anu narempok kana eta kajadian pating polohok cawareh gigisik lir anu teu percaya kana tetempoan sorangan. Ari sia mot, nanaonan bet nyalametkeun jalema anu geus maragatkeun nyawa bapak aing, ceuk Jang Surya matana buringas. Si emot ngan saukur ngagerung bari lampuna teu eureun reup rai. Brak! Aya sora anu matak kacidareuwasna ngagareuwahkeun warga anu keur marolohok nempo angkot Jang Surya anu bisa hirup sorangan. Kabeh warga ngareret kana datangna sora ketembong saurang aki-aki anu papakeanana sing sarua hideung keur ngajegah hareupeun mobil Kijang anu pantona geus ngajeblag teuing kunaon. Ye, cag heula nya hei.